Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah bab naon aya nu nyulusup ka jero hate teu bisa dibobodo, teu bisa di naon gitu ngaranna dibohongi, aya sesuatu nu asup sehingga beda ka diri urang. Kumaha tah bedana barang aya nu asup ka jero hate aju eta asupna teh model beda-beda jelema teh diasupan ku nur makrifat. Aya nu keur salat ge keur 2 rakaat, rakaat awal biasa, rakaat kedua biasa, rakaat kedua katilu aya nur ilahi keur salat. Aya nu keur zikir baragus keneh tawa biasa. Aya nu keur ngala wudu, keur wudu ditafakuran asu marifat datangna ilmu marifat teh marifatullah eta teh rahasia Allah. Allah kumaha Allah bae merekna. Aya nu keur leumpang ieu mah keur leumpang asu ka jero marifat. Aya nu keur di warung kopi biasa pelayan susuna ka dulu biasa gitu. Nyana kadinya ngopi biasa tadi wali kunaon ngopi di dinya nya. Ternyata emang eta rahasia Allah sepasuk. Aya nu keur ngedeng memesare sepasuk. Aya nu keur sare ieu mah diberena. Keur sare dibere ku Allah impian, roh urang keluar. Sanggeus keluar kapanggihlah sesuatu anu takjub ajib anu luar biasa. Mungkin kapanggih jeung wali, mungkin kapanggih jeung ulama dan lain sebagainya. Hudang sare teh celecep hate teh beda. Gitulah. Nyelecep ka jero hate. Can kaharti cenah kiai atuh mal kaharti siapa aja yang potongan pedak jinganan itu hati kuah. Ieu hate urang teh asa diceklan, hate teh asa diceklan, hate diceklan, hate teh asa diceklan ku Allah. Teu menang ka mana aja kalau teh geus ulah ka mana diceklan hate teh. Jadi Allah teh nyeklan hate urang. Ulah dibayangkeun belah mana Allah nyeklanana. Ieu keur bahasa doang atuh kumaha ngomong atuh. Sehingga teu oyag-oyagan lantaran diceklan ku Gusti Allah teu oyag ketika ayana naon teh lah nu kitu mah ayana ulah gitu enak ulah diceklan ku Gusti Allah nyulusuk nur ilahi marifatullah. Nah kesimpulanna nama ketika ma'rifat khos halatun idza wasala abdu summi arifan billah khususiyah ngaranna. Aya anu terasa hate nu diceklan, aya nu terasa roh nu diceklan. Tergantung kumaha tahapan-tahapan kawalianana. Sehingga nyana diraksa ku Gusti Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Wa idza kuntu ahbabtuhu qultu ainahu wa udzulahu. Dan lain sebagainya. Lamun aing geus ngajagaan berarti seakan-akan aing nu jadi matana, aing nu jadi celina, aing nu jadi sungutna, aing nu jadi leungeuna, aing nu jadi sukuna. Kumaha aing bae? Jadi diraksa ku Gusti Allah. Urang mah kuari urang ye. Kan ngahaja urang mah hayang ulah neuleuh ka awewe mata urang nu berusaha capek. Urang embung ngadengekeun musik-musik lantaran cek tekad urang teh alatul lahwi.
alatul malahi teh haram da teh istima'na. Nah kuari kurang berupaya urang embung ngadengekeun capek, tapi ketika Allah mah penuh ngaraksana. Allah anu ngajaga anana ketika orang neule cak Allah ulah dideuleu aya musik wis ulah didengekeun aya nu ngomongkeun ulah didengekeun Allah teh nu ngajaga atuh urang hampang nu mata kurang mah kos selang layangan tek layangan ngaler ngidul kumaha angin nu mawa jeung kumaha dikenyedkeunana geus eueuh ikhtiar belani jeung geus malah ikhtiar tah nu mantak di dieu lah dipermasalahkeun ikhtiar teh ajang nempelkeun ganjaran kok geus teu make ikhtiar atuh wali mah teu hayangeun ganjaran emang wali hayangeun ganjaran atuh henteu kasiksaan sieun henteu kaganjaran teu hayang dicaritaan sorga kitu nya nama atuh keom bae sepira sorga teh mah dadamelan Gusti Allah lah jang naon aing mah mendingan ngeunyeun sorgana. Jadi wali mah geus eueuh ikhtiar lantaran geus eueuh jang nempelkeun ganjaran sebab di dirina geus teu hayangeun ganjaran. Teu embung siksa teu hayang ganjaran. Hayangna ka mana? Hiji we Allah aing mah. Nu nyieunna Al-Mudabbir wal Musakkid wal Muharrik. Eta bae jana mah tah. Geus eueuh ikhtiar, eueuh sorangan. Eueuh sorangan teh kos kitu teh eueuh. Jadi ketika sholat ge eueuh ikhtiaran Allah we Allahu Akbar babacaan dan lain sebagainya hese nyaritakeunana lantaran eta mah dicaritakeun ku kumaha ge moal bisa sebab tama rasa tah kuari geus aya ye di jero hate nurusup ka jero menang ti Allah atuh urang teh dijaga dedeleuan dedengean ucap cecekelan lengkah kabeh dijaga geus ngeunaheun hirup di dinya ngadengekeun suara jelema nu ngaji Al-Qur'an misalna geus lain make ceulik ahli marifat geus lain make ceulik lain geus teu kadenge ku ceulik henteu lamun aya nu ngaji misalna teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kadengena lain ku ceulik ku ieu ku sabulu-bulu ngeunaheun jadi tepuguh kadengena di mana tepuguh ngan ngeunaheun bae ngeunaheun mantap kajureup bees ngeunaheun hese kos kitu mah lantaran rasa jadi urang lamun keur salat misalnya kedatang ke waktu salat imaman maghrib atau isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim urang kabarna dibere ku Allah ngeunaheun lain sora imam model Muammar model Humaydi lain makhraj geus teu diitibar suara geus teu diitibar ngeunaheun wallahu alam eta rasa ngeunah teh kumaha hese nyaritakeunana lantaran datangna ge lain ti ceulik ka ngeunaheun teh sabulu-bulu bae ngeunaheun padahal mah lamun ceuk ahli qiraat mah salah teh babacaan salah teh babacaan teh mungkin madna mungkin makhrajna salah tapi geus ngeunaheun bae tah rahasia Allah teh datang ka kos kitu teh eta teh geus datang ngeunaheun jadi geus teu hayangeun nya lagi maca ge hayangna ngadengekeun bae lantaran ngeunah bisa ngabedakeun nya lamun geus kos kitu teh antara ieu sifat rububiyah nu ieu mah bogana sifat ubudiyah sebabnya nangis jadi wali sanajan dikomentarkeun terus bae moal aya anggeus-anggeus nu kos kitu mah dek nyampaikeun rasa mah moal bisa jeung beda-beda engke cara nu nyampaikeun mungkin si itu mah kalau boga rasa teh dek disampaikan teu geuna carana kos kitu si ieu mah kos kitu nu mantap kitab wali beda-beda cara menyampaikeunana Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali tapi metode eta mah kos kitu ihya kos kitu hikam mah kos kitu nah ieu menyampaikan rasa dek nyampaikeun rasa ujung-ujungna mah di ihya ge dek nyampaikeun rasa ma'rifat mun carana make metode lantaran aya guru kitu keneh kitu sehato ilah cara nyampaikeun rasa teh kumaha ieu supaya ka harti kayak Gus Dur mah kitu cara nyampaikeun rasa jadi dek nyampaikeun syariat make rasa eta teh tadi model kitu nyirorok kudul berjilbab tidak berjilbab
eta hendak nyampaikan rasa. Gitulah gaya-gaya manusia-manusia yang sampai ke rasa. Engke keceplukan omong baik. Rasa teh kajen kukumaha ge bakal keluar baik. Ditahan-tahan baik, kajen ditahan ge tetep baik bakal keluar. Urang mah lantaran teu boga dikemukakeun ge lain baik. Jadi beda. Mutiara nu aya nu asli dikeluarkeun bakal katembong sinar mutiarana. Tapi batur rawa bening kajen teuing diusapan bae emang sakit kituna bae. Sakit kituna bae emang teh menang gitu, menang ngamodik, menang ngitak. Geus bae sakit kituna kajen kukumaha ge. Nah, iyalah manusia nu geus boga rasa. Marifatullah bisa ngabedakeun si ieu wali, si ieu lain. Di mana eta tuh kanyahokeunana hese nyaritakeun apa? Justru wali diangkat jadi wali teh ya ku sebabnya geus bisa ngabedakeun nu mantak engke nyana ngahiji ahli ma'rifat jeung ahli ma'rifat deui, ahli ikhlas ngahiji jeung ahli ikhlas deui, percis kos calo ngahiji jeung calo deui. Kajen kukumaha ge teu betaheun calo lamun teu ngahiji jeung calo, teu betaheun jasa tukang korupsi ngahiji jeung lain tukang korupsi, tukang maling pasti ngahiji jeung pamalingan deui. Kajen kukumaha ge kitu bae. Jadi sapa godosna nyana teh tangah hiji. Ahli marifat ngahiji jeung ahli marifat deui. Henteu kudu babarengan. Ahli marifat mah sanajan jauh, nu hiji di Masik, nu hiji di Maghrib. Nu hiji di Malaysia, nu hiji di Indonesia. Ngahiji. Kok bisa ngahiji sih? Atuh hese tah mah urusanna ruhani, bisa ngahiji kapanggih di hiji tempat. Bisa ngahiji iring-iringan, bisa ngobrol nyana. Sebab wali mah bisa ngobrol jeung sahibul makbaro. Bisa kapanggih ngobrol biasa. Sebab ahli Allah mah pan wali teu maot. Anak teu maot bisa dipanggihan. Bisa dipanggihan teu maot kapan? Ulah boga sangka ranjeun kabeh jelema anu maot fisabilillah amwat. Bal ahyaun yurzaquna hirup di rizkian biasa. Berarti kan teu maot, anak teu maot bisa dipanggihan. Lah ulah hese-hese ente ketas Isa kira-kira jam 12 ku make ka kuburan ge. Ka kuburan. Entena ulah make nanaon? Ulah make baju, ulah make celana, ulah make kaos, ulah make sempak sataranjang. Ka kuburan, kapanggih ge. Sebab setan ge neuleuh, wah batur aing ieu. Jadi kapanggih ge setan jeung setan. Nyanana ge neuleuh ka nyana aing setan beureun, emang jadi setan nyana ge. Sebab nu teu make calana mah setan. Kagak panggil gitu. Mentak lamun aya jelema ya maot. Misalnya jelema maot teh. Jelema maot. Haju ngaririwaan bae. Biasana nu sok ngaririwaan teh misalna nu tabrakan atau tabrakan ge anu tara ibadah atau anu gantung diri. Eta engke ngaririwaan aya bae tah di imah teh atau ka imah tetangga, imah tetangga. Babari teh pokos gitu. Nyaleungitkeunana babari. Kurang pas maghrib kadinya ulah make calana ulah make nanaon ulah sataranjang urang ka kuburan ngoser urang engke aya nyurucus cus tah didinya teunden ku urang botol slek botol diurut nyurucus nah terus ulah ditendedan ulah ditutup. Guys, orang dek balik atau dek didinya baik ke subuh kira-kira jam 3:30 orang kadinya deui mulai jam 3 orang kadinya nyana balik kira-kira jam 3:30 atau jam 4 engke aya deui jurucus kadinya asup tutupan plak isukna malaya ngan carana urang kadinya ulah make calana sataranjang sebab nyana ge neuleuh tuh batur aing cak nyana batur aing tuh tapi lamun urang make calana bae katuh moal wae manusia cek nyana keneh tah cek nyana lelembutannya ngomong lelembutannya cek lelembutan itu mah jelema sebab make calana lamun urang geus teu make calana teh make kaos sataranjang oh itu batur aing cek nyana teh urang moal aman mantak nu sataranjang eta sebenarnya eta nu sekarang itu sebenarnya mah nah ieu urang teh hayangnya lelembutan teh sok ka kuburan kapanggih urang eta lelembutan ngan lelembutan secara umum ku ari mah lelembutan secara khusus urang na biasa kieu ngan lelembutan urang nana geus murni geus suci geus aya nur ilahian atuh bakal kapanggih
orang jadi ke kuburan guys. Assalamualaikum. Salam. Hei, apa kabar? Baik-baik saja. Gimana di kuburan kabarnya? Oh, baik-baik. Bawa oleh-oleh dong ke sini. Ngobrol biasa orang. Jing ahli kubur teh ngobrol. Nah, eta lelembutan. Orang bisa ngabedakeun. Nah, mantap ieu istimewa ieu. Cek atau ilah dina kita dihikan. Subhana man satara sitral khususiyah. Maha suci zat Allah anu nutupan kana rahasia sifat kawalian bizuhuril basyariyah kulahirna sifat kamanusiaan. Hiji jelema eta teh manusia dahar nginum sifat manusia, sare sifat manusia, numpakan pamajikan sifat manusia. Eta sifat manusia. Jang naon eta kos kitu tah sifat manusia dahar nginum sare jima jang nutupan rahasia Allah. Ternyata di jelema nusok dahar nusok nginum nusok jima orang ditendenan sifat rububiyah diasupan ku Gusti Allah ka jero hatena celecep ayalah sifat rububiyah jadilah nyana wali. Eta sifat kawalian teh geus aya sifat rububiyahan moal diangkat jadi walinya na lamun resepeun keneh kana dunia moal diangkat jadi walinya na lamun masih keneh ibadahna hayang katangen ku manusia butuh ka manusia jang alam moal diangkat jadi walinya na lamun masih keneh aya ujub aya takabur berarti geus eueuh nanaonan di jero hatena nu ayangan sifat Allah doang. Nu ayatnya Gusti Allah di jero hatena diberela marifat ku Gusti Allah eta marifat nu aya di jero hate hamba Allah nu diangkat jadi wali ditutupan ku sifat manusia dahar mah biasa nginum mah biasa maha suci zat Allah anu geus tutupan kana rahasia khususnya yakni sifat kawalian anu aya di jero hate dibungkus rapi ku sifat kemanusiaan. Jelema biasa tapi nu beda jero hatena. Kanyahoanana kumaha? Wa zahara Allah ngalahirkeun di uzbatir rububiyah. Kana keagungan sifat rububiyana fi izharil ubudiyah dina ngalahirkeun sifat kahambaan. Lantaran nol jasanya na sifat kahambaanana. Benar-benar asli sifat kehambaan anak setiap waktu sholat, setiap instruksi sunnah, setiap instruksi dan lain sebagainya kunyana sapa sangat diperhatikan padahal mah manusia dahar nginum di jero hatena aya sifat kepangeranan rububiyah dilimpudan ku Gusti Allah dibungkus maka sifat basyariyah kanyahoanana keagungan rububiyah dilahirkan ku sifat kehambaan dirina pentingna tarasare di mana-mana nek datang waktu sholat nyana geus siap-siap kemudian manehanana teu eureun-eureun maca Quran Imam Syafi'i imam maca Quran bulan Ramadan teh sabulan Ramadan 60 kali tamat sabulan Ramadan 60 kali tamat eta teh di jero salat. Di jero salat Imam Syafi'i bulan Ramadan di jero salat 60 kali tamat. Masya Allah. Mual kaotakan ku urang sebab eta mah sifat rububiyah. Amrun khariqun lil adat dipaksakeun ge urang mual bisa kajen ku kumaha. Mual bisa tah mah sebab amrun khariqun lil adat baca Quran teh geus geus mual ka udag ku urang ku pikiran biasa. Hitung make per menit mual bisa kajen ku kumaha ge. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Wallahu a'lamu bimmaradi maka yakti bakal nakon temenan ingsun agung alladzina ursila ingong akekang den utus apa ilaihim maring alladzina ayal umama tegese pirang-pirang umatan ijabatim ar-rusula saking ijabahe umam ing pirang-pirang utusan wa amalihim lan ngamale umam fi ma balagahum ing dalam barangkang mekaakeun ing dalam barangkang tekaya mahum ing umam walanas alan
lan demiakti bakal nakon temenan ingsun agung al mursalin ingkang den utus kabeh anil iblagi saking nekaaken amanah falanakussanna alaihim biilmi wa ma kunna ghaibin Allah alam bimaradi maka yakti bakal nyaritakeun temenan ingsun alaihim ing atase mursalin biilmi tetap kalawan ilmu lanukhbirannahum tegese yakti bakal nyaritakeun temenan ingsun hum ing alladzina ursila lan mursalin an ilmin saking ilmu bima fa'alu kalawan barang kang migawe ya alladzina kabeh lan mursalin wing ma wa ma kunna lan oranana ingsun agung goibina iku kang goib kabeh an iblagi rusuli wal umam saking nekaaken pirang-pirang rasul lan pirang-pirang umat al khaliyah bima'amilu kang seping dalam barang kang amal ya umam kabeh wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون Wallahu a'lam bimuradi wal wazlan utawi timbangan lil amali kade pirang-pirang pagawean aul yusahaib atau kade pirang-pirang bukune amal bimizanin kalawan timbangan lahu lisanun kang iku tetep kada mizan utawi jarum wa kafatani lan cecepeh roro kama warada kaya barang kang tumekaya ma fi hadis ini dalam hadis ka inun iku kang tetep yauma idzin dalam hari kalaika yaumil kiamah tegese yaumil kiamah tegese dina yaum sa'sual tegese dalam dina pertakonan al mazkuri kang den tutur bahwa lan utaya yaumul su'al yaumul kiamati iku dina kiamat al haqu kang haqq aladu tegas adil sifatul wajih iku dadi sifat lapat wazni faman sakulat baka utawi uswa ka utawi wong sakulat kang abot mawazin wa pirang-pirang timbanganane yasiman bil hasanati kalawan sake amal becik fa ulaika iku maka utawi mangkono manhum ta ya ulaika iku al muflihuna kang bahagia kabeh al-faizuna tegese kang bahagia kabeh wa man khaffat lam tasapaman iku khaffat kapan khaffat lan utai wong kang khaffat enteng mawazin apa pirang-pirang timbangan man bisayati kalawan sake kalaan paulaika iku maka utawi mangkono badal ladina khasiri kong ake kang pada tudai ladina kabeh anpusaing pirang-pirang awake ladina bitasyiriha kalawan den dadekaken anpus ilan lari kemaring daraka bimakanu sebab barang kang anaya ulaika bi ayatina kalawan sakayat izu agung yadlimuna iku ngazalim ya ulaika kabeh jaduan tegese angas ya ulaika kabeh sabada Allah ngajelaskeun tentang hamba-hamba Allah nu teu nurut ka aturan-aturan syariat para rasulna ngabohongkeun ka para utusan-utusan Allah di dunia keneh disiksa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailu ketika manehanana ditanya eueuh deui iwalti fabakana da'wahum iz ja'ahum basuna illa an qalu inna kunna zalimin setiap saat setiap waktu anu ditangtukeun ku Gusti Allah Allah nurunkeun rasul
kebutuhan jang nyampaikan syariat Allah nurunkan Rasul Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud, Daud, Ibrahim, tuluy Kangjeng Nabi Sulaiman, tuluy Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, 114 Rasul turun-turun ke wajib dikajahokeun ku urang 25 Rasul. Wajib jahot teh mah 25 masih ngade. Sing hade teh mah wajib nyaho tah beusi nu encan nyaho ku ari geus kuisan kajembut-jembut. Dan nyaho Rasul eta kudu dikanyahokeun ku ari meuli loba lah kitab-kitab buku-bukuna di jalan ge di bus kota ge aya. Meuli apal ke Kiai cenah teu daek apal. Otak ulama diberena ku Allah sakieu mah beureun teu daek apal. Hiji Nabi Adam, dua Nabi Idris, tilu Nabi Musa, opat Nabi Isa, genep Nabi Sulaiman. Jadi teu daek ngaruntuh ieu mah. Teu daek ngaruntuh. Kebalik deui hiji Nabi Adam, dua Nabi Isa, tilu Nabi Nuh, opat Nabi Idris, lima Nabi terus, tujuh Nabi Muhammad, dalapan dilempengkeun ge dilempeng. Ih lain kita tuh. Kieu hiji Nabi Adam dan Nabi Idris, Nabi Muhammad coba. Geus dibenerkeun heunya. Kayak ditalar rumahnya kitu deui bae. Hiji Nabi Adam, dua Nabi Hud, lima Nabi Idris, genep Nabi 7 Nabi Muhammad, 8 Nabi Isa. Aing mah teu daekeun. Sakieu bae meureun aing mah otak ku Allah. Tak kumaha tah? Nyaho mah nyaho ngan teu daek ngaruntun. Cukup ge sakitu ge. Ngaruntun itu bisa nya mah. 55 tuh 55 ya 5 hiji jadi 25 gitu ke 5 deui coba geus kitu-kitu teh daek bae pokokna mah aing mah nyaho bae nu 25 ngan ngaruntun mah henteu sakira-kira ditanya soleh tah mah ki soleh picung nabi ya mah siapa oh nyaho aing soleh nabi berarti Lut nabi Hud nabi Sulaiman mana ya ih cerita ke Nabi, Sulaiman mana lain kula buka tetangga tukang lauk karena Sulaiman. Tapi teu kudu dikajaokeun kos kitu mah. Oh nya Sulaiman. Terus Nabi Daud. Nabi. Asalnya hoba eta kos kitu tah. Nabi Isa, Nabi. Musa, Nabi. Firaun, wah musuh tah mah. Berarti nyaho berarti nyaho nya eta. Asal nyaho bae cukup bisa gitu. Cukup tah deureus tah. Asal nyaho bae. Zulkifli nyahonya Nabi tak lain sih Zulkifli ayo model apa ngaran Zulkifli sebab Nabi tak lain itu pokok sih eta iya baik baca nyaho cek tanyakan dari tugas santri nanya kan mah ayo Zulkifli si Nabi tak lain aing teu kapal keun kitu ngaji kakarak datang ka Jurumiyah aing mah wah santi bego ieu mah budak ya apa sarua bae atuh dinazomkeun kapan hum adamun idrisun nuhun hudun ma atuh dinazomkeun aya urang ngaji mah jadi geus nyaho tah asal rangkaianana dinazomkeun nyaho bae nya jadi santri mah ngeunaheun sebab aya dina kitabna mun geus kabeuli kitabna mun encan atuh henteu pagon deui atau kabeuli ngan can diaje atuh hese atau geus diaje ngan poho atuh sarua bae nu jelas mah Allah nurunkeun Rasul supaya umat ulah sasar. Kangjeng Nabi Musa saat Firaun jadi raja sadunya turunkeun Kangjeng Nabi Musa supaya pangeran teh anu ngadamel langit bumi nu ngahirupan nu mangamotan hari sekian Allah dakwah Kangjeng Nabi Musa bere kitab Taurat. Percaya Yahudi teh lah sebab bara gerintil lu percaya ka Kangjeng Nabi Musa alaihis nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa sabada kula bakal aya Kangjeng Nabi Isa alaihissalam percaya ka Kangjeng Nabi Isa ciri-ciri Kangjeng Nabi Isa dijelaskan dina kitab Taurat jol Kangjeng Nabi Isa
hampir dibunuh Kangjeng Nabi Isa ku umat. Masya Allah karim. Injil kitabna, di Injil dijelaskan engke bakal aya ngaran nabi terakhir ismuhu Muhammad. Ngarana Kangjeng Nabi mah ciri-cirina ti mimiti pangambungna, cepilna, socana, bibirna, senan gitu waosna, kulitna kabeh gedeg pangadeg ka rambutna dan lain sebagainya. Bahasa-bahasana geus aya dina kitab Injil. Masyaallah yati mim ba'di ismu Ahmad. Dijelaskeun dina kitab Injil. Wajib iman ka dia. Jo Kangjeng Nabi. Abu Jahal teh tukang maca Injil. Abu Sufyan teh tukang maca Injil, Abu Lahab teh tokoh Mekah tukang maca Injil. Aya dina kitab Injilna nyana nyahoeun bahwa Muhammad teh asli teh aya dina Injilna. Kulantaran takabur nyana teh iman ka Kangjeng Nabi. Dia kuari lamun urang ngadengikeun Barnabas tu asli. Berita ti Amerika kan sagereja asup Islam kabeh. Aya seorang pastor maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana asli ya Muhammad manabi Rasul imanlah pastor nyana dakwah ke umat di gereja eta asup Islam sa gereja tangkap ke Amerika datang ke kuari can di keluarga amun maca nu asli urang kuari ka Yogyakarta jalan-jalan ke Universitas UGM didinya aya di perpustakaan Injil asli dikunci rapih tuh menang dibaca. Ketika orang hayang maca, sababaraha orang Kristen hayang maca. Oh, birokrasi dak kudu ka dieu. Ayalah nu pernah dimenangkeun. Kitu ge dibeat. Hati-hati. Lembaran ini tidak boleh dibaca, ditutup ku nyana, dikancing tak. Lewat. Dibaca ku nyana Barnabas asli. Kulantaran panasaran nu dikancing teh dibuka ku nyana, ternyata urayan titah iman ka Kangjeng Nabi. Mata temenang kuari dibaca sembarangan. Di Maroko mahasiswa hayang sababaraha kali usul ka dosenna ketika dibere Barnabas asli temenang ieu mah ditutup tah nu ieu mah lembaran asli lantaran eta mah Injil asli. Ketika nyana panasaran dibuka ternyata nita iman ka Muhammad imannya na dakwahnya na hampir dibunuh. Mun maca Injil nu asli ayalah perintah iman ka Kangjeng Nabi. Tapi tetap baik itu penyalahgunaan. Ai Injil nu kuari berkeliaran matama Injil tahrif. Robah. Perjanjian lama, perjanjian baru dirobah punyana. Tina perjanjian lama ke perjanjian baru. Dirobah nu lain kitu. Sabener nama. Tetap baik isi nama nuhankeun ka Allah. Mangerankeun ka Allah. Nganabikeun ka Kangjeng Nabi Isa. Lain pangeran Kangjeng Nabi Isa. Nita iman ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gas Kangjeng Nabi Isa di akhir aya Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi urang kitabna Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi tos teu aya dilanjut ku para sahabat tos teu aya dilanjut ku para tabiin. Nu mantap hadis Kangjeng Nabi teh supaya rapi aya seorang manusia Imam Bukhari ngaranna nyana ngalalakon ti Afghanistan langsung ke Turki ke Mekah ke Madinah ke Turki ke Yaman ngasal ngadenge aya sahabat anu boga hadis kunyana disampeurkeun. Di Mekah di Madinah langsung terus ke Yaman langsung terus ke Baghdad ke Yordania terus bae ka muana asal kadenge aya sahabat beusi boga hadis catat kunyana. Teh pohara amat. Meureunanan geus gerahkeun tanagana, hartana, kekuatana, pikiranana. Zaman harita kan lain zaman kendaraan babari hese melalui kendaraan onta kuda paling ge. Kitu kene ti nagara ka nagara melalui laut kapal lagi tongkang masalah. Tapi keuletan Imam Bukhari terangkumlah sekian ribu hadis surtil kunyana. Rawi hadis kieu di sampingnya nyaritakeun hadis neangan hadis jelema nu nyaritakeun hadisna kunyana ditanya saha ngaran waktu ieu kumaha narima hadisna teh keur kumaha jeung kumaha loba nu akur hadis eta katarima ku ieu katarima ke saat mana nyaritakeunana Imam Bukhari luar biasa. Jang naon eta maksudna supaya jelas Imam Bukhari ieu ucapan Kangjeng Nabi anu sahih, ieu ucapan Kangjeng Nabi anu dhaif, ieu ucapan Kangjeng mantap
aya bae mustalah hadis, aya hadis mu'an'an, aya hadis mu'dhal, aya hadis sahih, aya hadis dhaif, aya hadis kitu naon kitu berbagai-bagai. Iyalah mustalah hadis supaya besi lain ucapan Kangjeng Nabi disangka ucapan Kangjeng Nabi. Besi ucapan Kangjeng Nabi di lain-lain, geus jelas. Ya, Bukhari ya, Muslim cek Imam Muslim. Ulah keluar ti dieu. Nah, urang kuari geus ngeunaheun jasa. Imam Bukhari mah poar sakitu hebat ta Imam Bukhari. Balik kana ka Afghanistan, diseret ku umatna. Diseret antaranya teh mung nyaritakeun Quran, hadis, tetap Quran, godin. Mempertahankan eta doang. Di samping mempertahankan eta, mempertahankan sababaraha hukum nu dirobah ku raja saat eta. Nyada teu nuturkeun pemerintah. Diseret dina kuda Imam Bukhari, coba. Masya Allah. Batu. Ieu non sirahna teh ngadu jeung batu, dak dikduk dak dikduk dak dikduk dak dikduk. Beres diseret, maksudnya nabi dibunuh. Terus leles Imam Bukhari. Tapi tetap Imam Bukhari di bulan ieu masih ngajar keneh bae ngajar hadis teu lila maot. Iyalah Imam Bukhari dimakaungkeun di Afghanistan. Nu mantak datang ka kuari urang Afgan, kekuatan jihadna luar biasa. Geus nya mah kajian kumaha boga naon? Boga Imam Bukhari. Iyalah panutan kami. Paeh diseret jihad fisabilillah. Kami hayang bareng jeung Imam Bukhari. Dunia ieu nanaonan. Nu penting di akhirat ngahiji jeung bendera Imam Bukhari. Di negara kami aya Imam Bukhari. Kami deuk nuturkeun eta. Para rebat jasa. Di Baghdad kitu keneh, di Mekah kitu keneh. Nu asli-asli mah naluturkeun eta. Ketika sahabat dibere sugih teh kapan Abdurrahman bin Auf ceurik nya nu kuburanna di Yordan. Ceurik teh kunaon? Ieu harta nu sakieu lobana. Aya bahasa Kangjeng Nabi sadirham ti Abu Bakar leuwih amis tibatan 100 dinar uang emas tibatan Abdurrahman Abdurrahman Al-Wahid Abdurrahman bin Auf. Serik Abdurrahman bin Auf. Tidinya lah nyana terus hartana dipake sabilillah dipuji deui ku Kangjeng Nabi. Sugih ge ai pake sabilillah mah bakal akur jeung jelema-jelema anu teu boga sebab nu bakal sabiqunal awalu ti heula ka sorga jelema fuqara miskin. Nah aju ente boga perasaan aing ti heula jan bogo ente mah tuh kakir ente mah nyaho teuing jangan rasulapan. Idielah begitu dibere harta di embung cek Abdurrahman wae padahal sugih cek Abdurrahman bin Auf embung kunaon besing ke di akhirat tengah hiji jeung Abu Bakar Siddiq. Beki di akhirat besi tengah hiji jeung Sayyidina Umar. Ku gara-gara harta aing tengah hiji mong cek cenah teh padahal sugih. Dipersilahkeun jang sabilillah. Masya Allah batur mah pikiranana ka akhirat besi di akhirat tengah hiji jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Aing sazaman jeung nyana haju aing tinggalin isin amat. Eta boga pikiran kos kitu eta batur mah. Nah, sazaman. Terus urang kuari teu boga panutan. Ayalah wali sanga. Col ke Indonesia. Masya Allah. Iyalah panutan orang mantak diulah-ulah ge zarah-zarah bae. Ku Amin Rais diharam-haramkeun ngelos jang Amin bae haram mah. Kami mah zarah bae. Komo pemimpin zarah mah di sampingnya zarah boga kauntungan pan lumayan. Bisa ngabangun dapur aing ku sebab zarah. Geus sabodo kumanyana bae geus. Nu jelas ba atuh kos gitulah panutan urang Banten unggal kabupaten unggal provinsi aya. Banten boga Maulana Hasanuddin. Cirebon boga Syekh Syarif Hidayatullah. Jawa Tengah loba geus di Jawa Tengah mah. Jawa Timur boga Sunan Ampel nu pertama Sunan. Wah, luar biasa. Aya eta lah urang di Zarah. Salah Zarah kuari. Pak, kemana Zarah? Kemana ke Zarah? Banten. Naon tuh maksudna? Abe usaha maju. Dah salah ya. Ieu kudu dipoteskeun di jelema nu kos. Kunaon hubungan usaha jeung Zarah? Ulah kos kitu. Jarah bae deuk naon di akhirat abeh ngahiji jeung Maulana Hasanuddin, kaduana mah usaha. Kadi jadi deui sia mah. Atuh nu di dituna nu salah deui. Nu sok ngazarah-ngazarahkeunana bloon. Ayo coba bisi zarah saha nu boga maksud ka dieu daftar. Sabaraha daftarna? Ya 500.000 lah sakiana teh. Wah eta tanu salahna kos.
ulah gitu bejakeun ieu pejuang dakwah Islam di Indonesia jang di Banten ieu tanpa pamrihnya nama bila perlu caritakeun masa hirup manehna tak kudu nama kos kitu ulah boga maksudna naon nu penting engke di akhirat sabendera jeung nyana kan ngeunaheun geus eueuh zaman para aulia Allah kabelah dieuna zaman para ulama-ulama kuari zaman para kiai-kiai Golkar PDI kadinya terus PKB terus zaman kiai nu kos karar itu nah urang mah teu kabagian masa Kangjeng teu kabagian masa sahabat teu kabagian masa tabiin kabagianana urang masa SBY diganti wallahu alam Jokowi atawa Prabowo engke sagedeung deui jelas zaman eta bae urang mah bisa bodoh zaman mana-mana ge ieu mah kuari neuk dijelaskeun urusan masalah pertanyaan jaga di akhirat waduh falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh ka kaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang ge geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat kuari ge titah leumpang di nu panas engke ge oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak moalnya naon perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakkeun hook peluru aing ka sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh sia nama aki-aki teu kudu di ansongan senjata aki-aki mah ansongan sieni urang Lampung ayo saya kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh leumpang tamur meresap percis okos mega bae leumpang gunung ge engke bae leumpang tiup ku malaikat Israfil ha lelempangan ka kakaleng aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marasahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya dan jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Kuari hujan, teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema. Nu tadina sepi eueuh sasah. Wabeh poe kullu man 'alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man 'alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Gusti Allah sorangan. Nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum. Can jadi raja pa ieu. Ai,
Raja Mesir, Raja Mekah, Raja Yaman, Raja Indonesia, udang. Ngaku saya jadi raja. Hah? Kayak udang, Jokowi udang. Prabowo udang, cak Prabowo hirup kene ieu can nyaho. Bawa jadi bonte, itu bayar turun geus. Coba Soekarno, udah. Kayak dia udang ke. Pak Harto, udah. Gus Dur, saya kan dilengserkan. Cek Gus Dur, ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan. Kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab. Untung saya dilengserkan. Ya udah, cek malaikat Israfil tenang, Dur. Masya Allah. Tantangan 5 nih mulkul yuk. Geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana skos timbangan emas. Aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun ka dinya asup. Nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup. Ngun ku gede genena cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna segede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema dikiring di berbagai negara kabeh. Ka mahsyar, di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di dieu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu deuk dicaritakeun. Rantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna ghaibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu tek Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh rek dagang ieu cara dagang teh kumaha ieu modal da sakieu deuk nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang deuk nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ieu, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya nama. Ngan ieu dites, 2 jeung 2. Cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing.
jeung 2 sabaraha cak bapak wah budak blon nih budak mun cak bapak 4 kula 4 mun cak bapak 5 kula 5 ku bacak bapak bae nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya nu mentek nanya teh dites berarti nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit dibere tas 1 juta yo meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui minta deui dibere deui geus kalima kali ka dieu sia cicing sia dieu tiup hai aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak ditikem sia ku bapak goblok atuh nyahoeun bapak ge ieu geus mere duit sabaraha kali ngah sudah dipake naon tah duit yuk sia di dinya pertama sia ku aing minta dibere kedua dibere aju minta deui dibere tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia teu meunang teu hitung bah teu meunang jalain kos kitu teh mah maksudna nyarekan aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh minta deui si mah gawena minta malulu nyarekanan tah mah nanya tapi nyarekan go bari bah ya mah boga duit aju minta duit sabarit sia mantana mio sabarit tah mio oh sia diberi mio tapi pake ku sianya nu bener tah beulikeun ku sia lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana lamun kredit sabaraha barakara kredit ngomong sia lain sari bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu bae nah belikeun meunang meureunanan setengah bulan bah ang melikeun motor deui motor naon motor mio anu itu ka mana aya mah aya bah ngan ieu kebutuhan aya deui bah bere deui ja aya ieu bapana ge duit mah eueuh bapana mah aya bere deui bere deui 3 kali je budak motor kamarananya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia hah sabaraha kali pada teh mah nanya nyaun jan umang meulikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun ja Allah mah pangeran urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun kuari hirup dihirupan ku Allah Allah maha uninga kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah maha uninga kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang nah ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal mah Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu meunang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti maha uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghahum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabi'in zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saja hirup beye aing mah lain nanya rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana
Muina mana? Mui. Panggil Muin. Ih, kuari nyana ngeungeunahana. Mui nagara sia sahari tak? Mui abdi aya orang kronjo. Panggil. Iya, nu formal. Nu formal dipanggil. Eta mah geus teu bares tah mah. Lantaran nya nama ngomong aya dibayar, teu ngomong teu dibayar, teu ngomong. Dibere daek ngomong boga jabatan, teu boga jabatan teu daek ngomong. Ieu mah anu berkeliaran we sa. Nah aya digigir. Disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu. Pernah nyampaikan? Pernah. Cara nyampaikan aku mah muludan. Bere duit. Eta lah lamun dari bere duit ngaco. Ulah nu eta. Nu asli nu nyampaikan nu asli saha yo. Ayo gerak. Budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha. Coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta di hareupeun Gusti Allah. Nah, sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah. Kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu, rukun salat dan syariat lah dain sebab. Bener. Coba tanya kiaina ditanya deh. Siapa pernah nyampaikan? Bener. Nyampaikan lagi dah bae. Ai diondang muludan. Sok diberkatan. Aya. Mun teu diberkatan dibuleudan moal kadinya deui. Wah, itu beres ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ia bakal caritakanlah secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi na nya atau henteu aya apa henteu. Ditanya, hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun? Tablighur risalah. Wah, jelema bur kabeh ngomong, aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah, bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna. Engke mah nyana di ditu pias. Teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti, teu iman ge ka Muhammad. Oh, berita nyampaikeun. Maka uranglah jadi saksi. Wah, pacencongan urang jeung urang. Tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh pan. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah. Cek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak bahasa encek lagi geus teu bisaeun. Eta mah nya encek, nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina. Hehe, wahara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milu nya dan digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun, untung kan. No iya, walalas alanna alladzina ursila ilaihim, ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul. Jeung sanggeus nerima ngamalkeunana. Macem-macem ke rame. Walanas alannal mursalin, para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampaikeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho, ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh, di memeleh di jejele. Aya jelema anu ja abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY, kiaina harita kiai Pulan, abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampaikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin. Cak Gusti Allah nyaho aing ge. Sia teu ngaku datang tablighur risalah melalui kiai anu siana.
cek Gusti Allah nu tengah jading tengah denge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ngagena taka songek siana nu teu daek falana qussanna alaihim Allah jaritakeun nunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun besingke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika orang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu henteu kunaon sia dititapan emang teu nyampaikeun nu ngondang kunaon sia nu mata kaya yang diondang ieu cak ditangkal amun naon tah teu nyawa nya nambongan di ditu tah ngadeukeutan tukang sate ieu tah tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana ting rame nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin lu gaib jeung Gusti Allah Gusti Allah maha uninga nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah engke bakal ditanya ketika ditanya aya teh berita tablighur risalah aya melalui saha kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti-Gusti mah uninga abdi penting-penting ge hudang haju kiai haju HSD eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia goblok sia hudang mah hudang tapi ngan kiai doang tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji lempang ngajina nyaho aing ngadengekeun nganyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanaqussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin nu gaib jeung aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun geus ka belah dieu sia zaman sasya abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang ti kiai pernah ngamalkeun Gusti mah uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ke di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti deuk kuas wa ma kunna ghaibin nu gaib nek ngomong naon sia aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun da susah sarua pas salat sia ka ditu atuh dek lompat ka mana sia ayo sia dalu wa makun la ghaibin waduh gaib jago sia tah mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan moal teu aya dicarekan hidup lompat ke mana ya ini? Lompat ke mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Falanaqussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nyaho. Lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran. Dek ngajejelek jelema ditanya ku Gusti Allah. Kunaon sia? Persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta. Lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang
atawajang nimbang amal bibizanin lahu lisanun timbangan anak ayah jaruman wakafatali ayah 2 cangkok 2 mangkok 2 cecepeh kamawar dapi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan jaga. Maksudnya non timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amal apa bukuna etalah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelas ngajelaskeun Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana ba tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaik buku-bukuna cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah amal bagus herang bagus cang amal goreng jore nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amala pan nu jelas apa tetep bae ditimbang-timbang keneh ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema etalah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohong teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh 4 urang diantarana kabeleteran kuari di dieu bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan nu mantap kuari urang timbang diri urang kuari kurang kudu timbang kejujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ye ti mata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayo apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun ayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu sia leungeun timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol budaya ge tinggal nyi hajina hoi mana eta mata kosong amat teu kosong teu naon ngalang layung kitu teh tu didinya bae heulana eta molotot kitu keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae ya hajina teu percaya karena kuari bae kalau ngomong gitu atuh si aing bener ku sia dikitu-kitu dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat ge cek kiai ge timbang cenah amal
hampura aing haji ya tukul ge hampura tang geus rada deres sakitu mah kula deui bureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus hampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari dizarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bae teh ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa bahan cak sakawal bapan potong ieu na ge nu urang dizarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa tarohanna pake li'ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik koop biasa bisa babara kali mah haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo lah nu sajen heulanan bisi teu bagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekkeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang Anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang Anu lain teu butuh kitunya dia mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres oh bener lah Ki Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah dek ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji Anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh geus alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet nu kos kieu tah ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang ke nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikejakeun naon cak dibeu ulah bomong berat antah tarina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur Rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibeu ulah long lagi nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka dele
begitu dek ditimbang timbang teh maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma'asanaka wajhaka wa ma'asanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dieu 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun pohara ieu kaciri ta nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat na geus disalamat-salamatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge ta babaturan tasbih teh nyaho nya barang hudang aya tasbih aing ka mana arwat ge baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh lantaran sorangan nimbang cepet lai ka dieu aya anu teu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian lieu tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi mantap tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta atuh teh manggeus jore cek eta teh jadi itu lagi main simplong melulu ya aya sholawatan cek Kangjeng Nabi sabaraha sih sok maca sholawat ai muludan cek nyana maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi nyana daek ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kan jeung kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nyana aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetap salamet bae pan mah poara eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetap kok ngajar rawel Jibril salametkeun masyaallah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuk jasa Kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lajung teu kalekep ka bapak tuh padoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangona mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek Kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek kira lu batak ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang imma urangna langsung wa imma amalna wa imma bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jore Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah
dikhawatirkan kelekep doa Masya Allah mudah-mudahan kurang kabehan kekat tinggaliku Kangjeng Nabi urang disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga orang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam. Ngajina hiji dua urang besi aya nu endek ka lapangan baris aya keneh waktu persilakeun besi de ka lapangan los make teu kudu make naon kitu ngaranna setelan anu akur teu kudu kuari bae mentes ngaji ka lapangan make samping kabehan baris teu kudu akur kanan kiri hese tama tuh kudu dilatih sedangkeun nu ngaji di dieu ban tilok latihan geus kuari maka lapangan bae ka ditu meuli baso urang mulaiannya ngaji sing tegep sing rapih maksudna supaya kasafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.